Alhamdulillah hadirin wa hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan Budi awas kenyana mahalul qiyam menunggu halayan berjamaah. Mudah-mudahan sing janten wasilah pangawurang sadayana lungsurna rahmat sinareng karidwan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang teras wae karena sakumaha anu parantos di cawiskeun dina anu tipayun acara anu ayeuna nyaeta tabligh akbar anu insyaallah bade dikapayunkeun ku kersana al-alim al-alamah Syekhul al-Mukarram Dr. Kiai Haji Jucun Junaidi MAG mantena selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Jauhari anu insyaallah dina waktosna baris maparina tausiah ka urang sadayana. Begituna waktos tempat sinaran sagala rupi kehormatan kasanggakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Acarana hiji dina raraga memperingati Maulid Nabi Muhammad. Buka dua dina raraga Hari Santri Nasi. Buka tilu raraga penutupan STQ tingkat kecamatan Sukawening. Jadi acarana tilu ngajina urang gancangan sabab ayeuna asar setengah tilu. Luka hiji dina raraga Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi cinta anjeun ka Allah, cinta ka Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Lamun anjeun cinta ka Allah tuturkeun kami. Maksudna saha tuturkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti Allah bakal mika cinta ka urang. Nuturkeun teh kumaha? Nuturkeun mah sagala rupa ge. Bat mengkol ka katuhu nuturkeun, mengkol ka kenca nuturkeun. Turun nuturkeun, nanyak nuturkeun. Ta urang oge dina kahirupan kudu loba nuturkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi diuger kahirupan urang teh. Dia dibacakeun barzanjina, ulangan sakadar apal barzanjina, barzanjina ditalar. Tapi praktek kahirupanana pa jauh jeung Nabi. Contoh, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wa tawadhu'. Kitu lain. Saur Syekh Barzanji teh, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wa tawadhu'. Nabi Muhammad SAW teh banget seueur ka isina, ageung ka isina, sareng anjeunna hanap asor. Wa yuhibbul fuqara wal masakin. Sareng mika banget mika cinta jalma fakir jeung jalma miskin. Wa yajlisu ma'ahum. Anjeunna sasarengan calik sareng jalma miskin sareng jalma fakir teh. Wa ya'udu mamardahum. Anjeunna mah sok ngalayadan jalma jamin fakir miskin teh dipayunkeun di layadan lamun teu damang teh. Sok urang mimitian hiji Nabi teh banget ageung ka isina, urang Sukasono loba ka erah henteu. Teu make tiung erah teu. Aya keneh jalma teu make tiung teu erah. Tumpak motor make lejing. Calana lepet kegeleun anjing. Aya kene aya balata kene di Sukasono tuh make jilbab nu teu nemongkeun anu teu nutup orat katemong orat masih kene aya nu make tiung ditiung kan susu neueur eta dikaharepkeun menyenol aya kene nu kitu aya erah teu make jilbab dengan make levis. Bujurna teh kuatkan nyentre gaya suket buket susu gede bujur gede anger lain jilbab eta mah tiung
dan jilbab penutupan aurat. Lekuk-lekuk tubuh itu sudah tidak kelihatan lagi. Aurat geus teu katingali deui. Ngewa da pajujut paduli ngewa cek jelema asa cek Allah teu salah. Teuing teh pakaian anu di dieu ye. Mun di teh nangtung ku aing hiji-hiji. Ting loba nu benerna, ting loba nu salahna ieu. Jilbab teh kahandapkeun, tak kana susu tak kahandapkeun, we susu sia teh teu katenyok. Mending susu mun alus mah rayut kitu teh. Geuleuh aing ningalina ge. Ditutup kahandapkeun, jilbab teh rumaikeun. Jadi jelema teu ningali susu maneh. Susu maneh mah pikeun ka salaki maneh. Teu beukeun oge lelepkeun. Ngonang kuring da kuring mah kieu bahasana paduli teuing. Sabab jelema ieu mah dilemesan teu ngarti-ngarti. Para kiai nyarios lemes seur etika teu ngartoseun kiai mata kudu aya siga si jujun paduli teuing aing mah. Ijinkeun ku ka kuring paduli, resep paduli dipika resep teu hayang, dipika ijin oge teu hayang. Kumadinya we. Rek resep syukur teu gue paduli teuing. Da kuring mah kudu nepikeun bebeneran hak. Walil haq walau kana murron. Ucapkeun bebeneran sok sanajan pikat nyerieun pahit. Jadi balik muludan ayeuna awewe ye da loba awewe ye aya loba awewe nya awewe heula we. Eta jilbab balenderkeun. Tas seragam komo seragam muslimat banyak. Kade sing balender kade sing panjang tutup jota gitu bener geus buat kanangtung eta yang katingali ku aing rumaikeun tong katingali ta susu teh tong katingali geuleuh lamun ngeunteung katingali kene susu nyentreu can bener tadi tiung ditiung deui bapana kade salakina ge deui sarwana kontrol pamajikan make tiung teh kontrol. Di paraban ku bapa, di hirupan ku bapa, susuna ditenyokeun ka batur uyuhan ih. Aing manajis teuing pamajikan katenyo susuna ku batur. Dan henteu pada ngokaen, kamu kaen dan katenyo nyentre. Nemongkeun ngarangsang lalaki nu nempo lah. Situ-situ odah cai susuna ih. Resep salakina meureun. Dosa eta. Dosa. Jadi kudu siga nabi mah ya naik ka Ka'bah teh aya reksak ku nabi direreskeun naik anjeunna kana Ka'bah sampai anak katinggal bitisna da beureuh meraena teh isin bitisna ja bapa nganukup ja bapa meget teh orat pan bitis bapa meget mah bitis katinggal ku batur Kangjeng Nabi mah dituwikeun ka banget isin duwi ka beureum pamenteuna. Coba aing lalaki aya ka era mabok menang teu mabok minum arak haram teu aya ke suka sono lalaki nu sok minum arak teh era ku Allah sia teh bebal kade pajunung babel aya jaker naik ka dieu ku aing tampili hennya ho jaker suka sono teh kuatkeun nahan tampilingan aing. Lain kula naon sabab ngajeger di harapan Allah rek naon sia ku Allah dipaehkan keur mabok rek kumaha gara-gara sebotol minuman dia jalan hobi anak muda sekarang yang penting kalau lagi kumpul ini apa enaknya minum kok sampai berbotol anu apal anu henteu piloba nu apal api nu sibuk kuat kabakar kumung dicarekan ku aing teu apal teu apal cenah padahal mah apal jero nama
anu sok tiktokan apa gara-gara sebotol minuman dulu nurutan jaroget awena teh kituan gara-gara sebotol geus puguh nu mah minumna botol ge teu meunang aya lagu Roma Irama minuman keras tak cek mabok paling miras minuman keras minum segitu terang ku Allah ku Rasulna ngalak perkara nu haram koruptor terang korupsi ku Allah makanya kuring mun ngomong harupan pejabat ya cek teh di kantor teh ulah neuneun foto presiden wakil presiden wungkul coba teuneun foto anak jeung kulawarga anak pamajikan supaya ngadahar rezeki teh direret heula halal atau haram korupsi atau henteu mudah-mudahan Prabowo dilantik korupsi sing menurun terus tepi ka eueuh amin mudah-mudahan cenah Prabowo nu baheula disebut sebagai macan Asia teh mudah-mudahan temong ayeuna lamun Prabowo teh nyieun kahadian ayeuna rek iraha deui Prabowo kudu husnul khotimah kudu alus katungtungnakeun mengpeng keur boga jabatan presiden berantas begitu patut koruptor berantas ku Prabowo amin doakeun bisi jadi jelema suul khotimah jadi presiden tapi namahan ada nyawa mata nyaho bener teh bisa jujun heula bisa Prabowo teh heula teh nyaho bener teh tapi kan lamun nyarita umur Prabowo geus 70 tahun leuwih 70 seberat 77 tahunnya 73 tahun coba nyieun kahadean biar husnul khotimah mampu jadi presiden sikat tegakkan kebenaran benar teh dongeng husnul khotimah sul khotimah teh asa dongeng si Dodo jeung si Dede ganti atuh si Dadan jeung si Dodon atunya si Dadan jeung si Dodon caritana teh si Dadan mah tukang ibadah ai si Deden ulah Dodon atuh Deden ai si Dadan mah tukang ibadah di masjid gawena teh ai si Deden mah tukang lacur gawena teh di tempat maksiat teh di tempat palacuran hiji waktu datang ka si Deden malaikat cek Deden cek malaikat Den maneh teh atuh cenah lacur wae bisi ponok umur maneh ulung maot keur na beteung awewe rek kumaha suul khotimah maneh cenah amit-amit geus atueureun turutan cek maneh si Dadan tuh ka masjid asup teh hidayah pada saat yang sama datang ka si Dadan setan cek setan ka si Dadan dan nasihat cenah ibadah wae atulah ibadah maneh mah amal geus numpuk cing atuh cenah maneh sakali-kali turutan adi maneh si Deden can ngasana wewe pisan nyerahkeun cenah gede-gede ngasana atuh sakali mah teu da mangurangan amal maneh tok setan asup oge eta pangaruhan tungtungna si Dadan init ka tempat lacur rek nyobaan lacur si Deden init ka masjid rek tobat kaceritakeun si Deden jeung si Dadan teu papangi di jalan nah teu papangi wan kudu ngadongengna teh dibagikeun kumaha kuring ge ngadongengna cek kuring pangi-pangi cek kuring teu pangi pokona mah cek pajujun teu pangi si Dadan jeung si Deden kabeneran teu pangi begitu si Dadan datang ke tempat lacur neangan si Deden adina eueuh kamana da adi aing mah tiada hari tanpa lacur tiada hari tanpa ayeuna eueuh si Deden tapi da geus niat nyewa bikang ngemplut ka si Dadan cicing da panena usung ngupload ngupload teh naekeun da ngemplut teh naek si Deden datang ke masjid jangan lanceng si Dadan eueuh dalam cek aing mantaratur eueuh di masjid tapi da geus niat rek tobat wudu langsung salat tobat nyokot Quran ceurik inget-inget dosa pada saat itu terjadilah gempa lini gede kekuatan anak
8,5 skala Richter, gibet tempat lacur hancur, masjid hancur. Jelema kaget ningali si dadan anu biasana aya di masjid, ternyata maotna diluhureun beuteung awewe. Jelema oge kaget ningali si dadan anu biasana keur lacur, ternyata maotna di masjid baseuh keur nangkep Al-Qur'an. Jadi pikir teh kuku kabeh, hirup teh diintip pae. Tong jongjon, bisi keur teu balik dicabut nyawa. Tong jongjon, sia tukang mabok, bisi asa keur mabok dicabut nyawa ku Allah. Emang mana begitu teh man rabbuka? Anggur merah. Dicabok ku malaikat, wah dahsyatnya. Kok bisa eren kudu maka era ku aturan Allah. Cek Allah nginum anu halal, dahar anu halal jeung alus, rizki anu halalan thayyibah. Boro-boro mata ngabobokeun dahar sangu ge loba teh pika utama jadi haram. Ece dahar sangu geus wareg teh dipaksakeun we tepikeun ka utah haram. Da kaleuwihan teuing mata kula tepika kaleuwi da da pajujun cai abi mah da kana arak da teu kaleuwean asal haneut teu bisa eta mah dalilan rek leutik rek saeutik rek loba haram nu geus diharamkeun dinaskeun ku Quran dikuatan ku hadis eta mah geus teu bisa diganggu gugat. Ai nikah pajujun kumaha hukumna haram bisa. Lamun kieu kawinna aing mah kawin kasih aing teh duwe beungar we, lamun geus misin mah ku aing rek diceraikeun rek dijejak ku aing mah dia eta teh haram niatna teh niat goreng. Batak aya dalil cek usul fikih al hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Aya hukum teh berputar sesuai jeung sababna elatan hukum teh. Komo nu geus diharamkeun anu dihalalkeun oge lamun kaleuwihan mah bisa jadi teu meunang, bisa jadi haram. Nikah oge anu sunnah Rasulullah bisa jadi haram lamun salah niatna. Kartos jadi kade tah anak anjeunnya kade bisi sok mabok elingan eureun. Sukasono beres pengajian ayeuna bebas minuman keras. Bebas minuman keras. Bebas minuman keras. Amin ya Allah ya Rabbal. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Bantuan atuh sia teh. Ulah saware-saware. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Tahun kali berapa? Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Saya tak tahu ya. Pakai musik kan, pakai musik. Cicing, pakai musik. Musik siapa? Musik. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang takut muta. Sekarang takut sudi. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Minuman keras
mobil. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Tete salagu teh sabaraha rumah irang mamanya yang leuweuh nyawer minum heula. Alhamdulillah ieu teh cai non ieu teh cai herang teh cai anu murah sia teh. Cai herang teh cai anu murni. Minta tisu jang, minta tisu. Sim kuring teh geus 6 tahun teu narima ondangan. Geus gantung mik, ieu mah ku ceng ali we dipaksa. Geus 7 genep tahun di tahun 2018 geus gantung mik. Boga panyakit teh eta minta ibu-ibu nya sih ibu butuheun. Buri do teh? Gitu, dipake nyusut kesang ajengan. Yang sangkia aing ngalaku. Cicing. Oh ayah tisu wajah yang lagi facial tisu tapi menang nanti Alfamart. Jadi sim kuring teh geus aya nama cicing di pasantren pangsiun mancan da pangsiun mah 65 tahun ayeuna guru besar turun mah 70 tahun. Nah, jadi kuring aya mah cicing di pasantren ngurus santri Al-Johari santrina 1500 alhamdulillah. Al-Johari teh tadi ge sarua peringatan hari santri nasional di Al-Johari tingkat kecamatan di Al-Johari tadi. Jadi eta mah tunggu pasantren. Kamari anu ngonang, ieu mah ngadongeng tadi geus didongengkeun ti Jampang. Nu ngonang ti mimiti angka 60 juta, 80 juta tapi ka 100 juta. Nawaran kuring supaya kuring daek datang. Ku kuring ditolak. Lain teu butuh duit, kesehatannya sudah tidak memungkinkan. Di peleter teuing baheulana sapoe 4 panggung. Jadi satahun teh 800 panggung rata-rata. Jadi capek teuing. Kaluhur mah wajah teu katingali kolot dan kahanap aing rempo. Batak alhamdulillah ieu kuring bunga aing kita sok hayang ceurik da biasa pengajian dia jelema ngarebu kieu teh biasa geus biasa ieu mah biasa lapang bola ge pinuh pengajian teh. Ayeuna mah wakil calon gubernur oge ku kurilingan Dedi Mulyadi baheula mah pancen kuring wae eta teh. Kalau ada Dedi di situ ada Jujun. Dedi Mulyadi ada itu Jujun. Sekarang mah Jujun nonton we hungkul. Kamari mah ngaWA ke di Bogor ceng aing waraskeun bae. Kang Jujun mah geus berinvestasi ka abdi. Si aing mah sing jongjon, sing sehat we Kang Jujun kitu. Dedi Mulyadi rek milih maneh heung teu kudu sia teh. Pokoknya bapak aing 44 gulipat teh pokoknya mah terus ajengan teh kampanye ieu malin kampanye aing manita saha kampanye bener lagi bapak urang pokoknya welkeun heueuh wel merobat pokoknya mah heueuh di provinsi Garut mah mawawal pipilueun kuring mau kampanye bisi ribut sabab di dia pendukungna dibagi dua. Aing gubernur mah pasti kade di kabeh ya pasti. Yakin sabab lamun anu teu milih Dedi, milih nu teu pimeunangeun. Aduh, geus. Keur ngomong naon tadi? Nah,
balik deh ya. Ada yang macam kuring ditempok ku kuring namanya nu ribut cicing dari keren ya marek nanya ungkul ternyata geus jam 4 kurang sajam setengah cicing Bu jadi beres ngaji ka era urang kudu ngalobaan era lamun perkara goreng nyarita goreng kudu era lamun nyarita kurang alus kudu era lamun mau gawe ngahutang ka batur kudu era ngahutang teh dan kebiasaan ngahutang teh kena dibere ku warung ngahutang eta warung CN di utangan tapi ka 2 juta hutang teh beweja ka salakina apa hutang selaka CN 2 juta ari mah eta urut naon dahar tempe tahu daging kangkung pun teh CN teh KBG mangga teh gratis kitu meuli teh bapana nganyuk buru bayar salakina ngahulang duit 2 juta ini telah kamari-mari ka dulurna kebeneran dulurna teh Kang Dayat teh bogaeun duit dibere we ku Kang Dayat 2 juta teh balik tungtung nama anu ngahutang pamajikan dibayar ku duit ku salaki sia teh saha udah dibayar ku salaki CN dia bayar hutang ku salaki abdi deuyuhan menimun kasep salakina teh mah goreng patut coba hideung coba hirup teh sing cerdas jadi kumaha tadi teh nu nginyeum pamajikan dibayar ku duit nanti salaki menang nginyeum ti Kang Dayat pinjam deui jadi gali lobang tutup lobang pinjam uang bayar utang gali aduh geus cici capek musim pamuda nu sok mabok eureun mabokna syadidul haya hujan euy aduh alhamdulillah eureun aing ngaji di mana hujan ulah ribut geus ulah ikeun we nu teu hujanan bener teu hujanan pek neangan tempat mubuni pek hujanan menang sekali-kali beres tah wa tawadu nabi mah tawadu lain tawadu mah tara mawa duit tawadu ieu mah tawadu ai tawadu teh naon handap asor tebul utang-utang pereke teng-teng teu sombong rendah hati tapi teu rendah diri beda rendah hati jeung rendah diri rendah hati mah nyata tawadu teh ngaranna Nabi mah ye tara pernah males lamun aya nu mingka ngewa Nabi mah mika resep ka jalma nu mika ngewa Nabi teh rehak eta diciduhan Nabi ngamek henteu senyum smile tersenyum Nabi melanjutkan perjalanannya ke masjid dicibuk di kumah we tata ciduh kafir teh subuh kedua wak eta mah rehak di koek-koek di jam 8 ngadaguan subuh begitu subuh
dicidukeun deui Nabi tersenyum. Begitu subuh katilu Nabi ngantosan anu nyiduhan teu aya ditataraoskeun. Kamana ieu sok nyiduhan kami teu aya Kanjeng Nabi teu damang Masya Allah ek dipilarian ek dilayan beres sholat Nabi nguriling niangan imah anu sok nyiduhanan di Sukasono aya teu nu kitu aya urang Sukasono bawa naon coba bawa minyak bensin sejerigen diawurkeun diduruk imahna paling gak kitu urang mah bener teu Nabi datang ka imah anu nyiduhan diketrok ku anu nyiduhanana. Assalamualaikum, peace be upon you. Anybody home? Would you like to help me to open the door, please? Ngerti teu? Bahasa Inggris atuh. Uing mah boro-boro bahasa Inggris itu kuncina ge boga 5 di imah. Kunci Inggris. Saha di luar? Abdi Muhammad saha? Muhammad usop diciduhan da ku salira rek naon ka dieu ngaca gelut goreng sangka sabab manehna geus sok biasa goreng ka Kanjeng Nabi sanes abdi teh ngantosan ciduh ti salira biasana mampir kana pipi abdi eta teu aya nguping-nguping nuju teu damang abdi teh bade nyangakeun panglayan antara percaya jeung henteu si kafir muka panto brai di muka panto sila gedeg jelema anu pikacua ku maneh jelema anu pika ijin ku manehna jelema anu pika cua ku manehna datang pangheulana ngalayan ka manehna dulurna sobatna baturna sahabatna tatangana cenah anu ngalayan di hiji acan tapi Kangjeng Nabi pangheulana ngalayan subhanallah kitu akhlak Rasul tawadu abdi teh boro-boro pajujun sabaol tangga oge tah kasebaleung si eta mah mun ka pangajian oge sok pamer kakayaan ditemong-temong eta gelang oge sok hayang males abdi mah dikieu-kieu tah gelang oge keun bae atuh da boga nanu si eta leungeun-leungeun si eta gelang-gelang si eta na beut ribut bener teh eueuh naon rugina lamun cicing geuleuh cua atuh da meni sombong-sombong teh bae da nu sombong manehna nu rugi di hareupeun Allah manehna bener teh aja kudu riba ka gering-gering ya mah tatanganyeun mobil meuli mobil mana jadi untu tatanganyeun imah mana mulia panas tiris tatangga meuli mobil mana naik ambulan pingsan tatangga meuli parabola mana meuli paramet ya umat Nabi mah kieu tatangga meuli mobil alhamdulillah tatangga abdi kabeli mobil hiji waktu maka Garut lamun piknik sugan we mah milu-milu kurang mawa urang kitu atuh da aman Sukasono lurah teh bakal tenang lamun rakyatna kitu mah ieu mah pan lain atuh da jeung tatangga teh wawuh gara-gara beda milih Bupati Garut nu hiji Dr. Helmi nu hiji Pak Syakur nyenplang pabadak-badak pareup-hareup pika nutupan pantona papalhi jeung jelema teu panggih teu patanya pabalieur-balieur aing mah pendukung Syakur aing pendukung Dr. Helmi aing mah nu jadi bupatina Dr. Helmi Dr. Syakur anu pasarasiana belagu ka cida-cida teuing bener teh ngomong bener teh nu jadi bupati nang teh lamun nu meunang misal Pak Syakur Dr. Syakur mun nu meunang Dr. Helmi beda Helmi mah dokter Syakur mah doktor Syakur sarua jeung Jujun doktor Dr. Syakur nu meunangna Dr. Helmi apa nu meunangna nu paseana maneh ribut di tempat tanya jeung tatangga meunang naon ka ribut teh kudu riweuh kudu kieu diajar ayeuna mah dewasa berpolitik teh geus diajar dewasa dalam hal yang sama kita bersama-sama dalam yang berbeda kita sama-sama dalam hal yang sama kita bekerja bersama-sama dalam hal yang berbeda kita sama-sama bekerja
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan kabeh Persis Muhammadiyah NU sholat ke masjid kabeh. Bener tuh? Bersama-sama dalam hal yang sama. Dalam hal yang berbeda sama-sama bekerja. Nu hiji musolli, nu hiji teu usolli. Beda, sama-sama bekerja. Rek naon eta? Gimana? Oh, jempat. Keur ngaji gitu sok ujug-ujug torojo jelema karieu ieu keur ngaji teh poho. Boro-boro nun ngaji na aing wae nu ceramahna poho keur ngomong naon. Dalam hal yang sama kita bekerja bersama. Saha sok Persis Muhammadiyah NU sarwanita salat ka masjid bener teu? Dalam hal yang berbeda kita sama-sama bekerja. Hiji usolli, hiji kunut, maneh aing ngan urusanana. Tak kudu kitu hirup bermasyarakat oge. Mana waktuna gotong royong, mana waktuna masing-masing. Nyolok, hak pilih, luber langsung umum bebas rahasia. Boro-boro tatangga salakin yang pemajikan derek masing-masing beda teh jadi masalah. Nu penting dalam hal yang sama bekerja bersama-sama. Penting malam Jumat bekerja bersama-sama wae di atas amukan-amukan di bawah kedip-kedipan. Bener teu? Bener teu? Sok ai milih mah padulit teuing. Abdi rek milih si A, abdi milih si B, padulit teuing kudu ribut tah. Da teu matak jadi naon bener teu? Waduh, kabeh oge calon pemimpin wawuhna teh ayeuna we rek hayang. Da geus teu hayang mah geus jadi mah poho. Batak ieu mah tiba heula teu hayang jadi pejabat. Pakai mobil alus diberi ku KPK. Aing mah senang tiba heula make mobil alus ka kampus naon cuek we. Cek rektor teh, coba katanya fakultas dakwah pimpin oleh Pak Kiai, karena Pak Kiai ikon dakwah segala macam. Embung ceng Pak boro-boro jadi dekan, jadi rektor lagi ngeganti Bapak embung. Kuing teh jelema nas boksang. Tara sieu mah teu bagi. Ayo hari pangesesen anjeun proposal. Pika nyeun proposal oge kamari wakil presiden kita nyeun proposal geus aya duitna. Jun ini ada duit abah. Tapi nggak banyak, sedikit ya. Tapi jujur harus bikin proposal. Ada duitnya bah? Ada. Karek aing yang proposal. Duit nanggung mahal, tanda tangan aing mah mahal. Teu hayang aing mah proposal numpuk di ditu di kabupaten deh teu hayang. Kieu goreng nasi jujun teh goreng adat tapi alus cek ukuran. Sabab naon boga prinsip hirupna. Gitu. Jadi tawadu eta mah sombong, justru tawadu. Rendah hati tidak mau. Saya kalau tuluina wa yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi mah banget cinta ka fakir jeung miskin. Teuing resep bebarengan jeung fakir jeung miskin teh resep. Gitu. Wa ijlisu ma'hum sabab Nabi ge besarua bebarengan diu. Resep lamun mangliwatkeun jelema-jelema anu eta teh resep teh. Wa ya'udu mardahum lamun kering dilongok. Nabi mah kitu. Sok diajar urang oge saeutik-saeutik. Akhlak teh nurutan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi simkuring ge keur diajar. Jauh keur diajar. Boga guru mursyid simkuring. Pagersabah anom, pagersabah aos, keur diajar ka aranjeunna simkuring. Keur diajar ka pungkur ka bah anom diajar. Kudu nyaah ka jaman mereka ngewa ka maneh. Kitu ajaranana teh. Jadi mun diciduhan ku batur teh ieu kirim Pak Kakak, nyuduhan teh kirim Pak Kakak. Aya eueuh di Sukasono nu kitu. Dikirim bedog ku sia mah. Kirim peureuh ngadak-ngadak boro-boro jeung tatangga jeung salaki ribut we rek lebaran sok ribut urusan naon urusan pitayeun we ribut teh tuh bapana tinggal di batur geus pelengkung ya mah ge geus dibeureum geus dicek geus itu geus ieu geus moal itu segala rupa
My love eta na oge non spray na oge. My love cenah daing mentara balanya bapak wewe uyuhan teh. Lalaki sok balanya awewe mereka bina-bina teuing teh. Pikeun we duitna ka awewe. Ulah di balanya aku salaki eta lalaki kopret tuh sok balanya. Waduh, kaminyak-minyak balanya sorangan aku balegung menikah di bina-bina teuing sih kan untuk percaya ka pamajikan heuh. Sok aya laki kitunya. Lalaki batur. Sok aya nu kitu urang sok asal manteu tempat eueuh. Aya wae. Geus. Jadi diajar akhlak Rasulullah. Beres ki dia, mudah-mudahan sing nurut karena sakumaha nu dicontohkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiji tanggeus pamuludan saeutik we. Muka dua, hari santri. Alhamdulillah. Cek batur Pak Jokowi teh goreng. Tapi palebah geus nyieun hari santri mah urang kudu ngaturkeun ka Pak Jokowi. Sabab di era Pak Jokowi aya hari santri nasional. Alhamdulillah geus era Jokowi na geus eueun lah. Kita mah urusan Amin Rais dan kawan-kawan mah terserah teu moal pipilueun aing mah kumaha dinya we. Pokona mah hari santri nasional ayana di zaman Jokowi. Jadi orang berterima kasih santri dihargaan gitu. Alhamdulillah. Ayeuna ngomong bab santri ye. Geus di pasantrenkeun anakna acan. Aduh, acan. Aya najat di dieu nu pasan nu nyantrena batur. Nu deukeut aya nu can ngasupkeun nya ayanya. Aya. Ari maot engke hayang teh ditampanan dina pajaratan. Dina dia pajaratan ku anak hayang teh. Hayang teh di mandian mun anak lalaki ku anak awewe ku anak lalaki namun awewe ku anak awewe na hayang teh. Hayang teh dipimpin di salatan ku anakna hayang teh. Hayang teh diadanan di kuburan ku anakna hayang teh. Di pasantrenkeun teu. Di pasantrenkeun teu. Lain teh di pasantren mah pelulu kumaha atuh. Ya. Tadi mah kuring bari live TikTok bari hari santri nasional teh. Sabab kuring nemongkeun barudak kuring keur paskibrakana, barudak kuring keur baca teks undang-undang dan pembukaan undang-undang, teks Pancasila jeung ikrar santri. Ditemongkeun ku kuring, cek kuring. Siapa bilang santri itu tidak gaul? Tuh buktina paskibrakana ge teu eleh ku paskibraka nasional cek aing teh. Temongkeun ku kuring tadi. Gaul santri teu nyepeng HP diteun kuring haram santri make HP. Lamun nyepeng HP dipek-pek diteun aing mah rek iPhone rek iPad rek ai. Lain dijual dipek-pek. Dia johari mah tidak boleh ada handphone kecuali rois, murabi dan orang-orang yang ditunjuk. Santri yang umum tidak boleh. Kepala asrama boleh. Gitu. Karena kalau ada sakit segala macam menghubungi orang tuanya. Gaul tidak? Gaul. Namun disebut gaul teh ya. Akhlakna alus. Tetinggalin urusan zaman. Henteu. Ini ngapalin Pak Jujun apa? Sanu ngapalkeun anak Allah. Ari ilmu nu ngaranna saha? Gusti Allah. Udah mengaji cinta karena ilmu Allah, ku Allah pasti dibuka hikmahna. Mata Allahumma aftah lana hikmataka wa nashur alna rahmataka min khazaini rahmatika. Pan kitu doana ge. Allah memukakeun ilmuna. Batak Pak, boga anak 8, nu hiji tukang mabok, aing abok, cai naon eta? Ngasaan aing. Dengeuna. Nu nama AO aka
vodka, brandy, Chivas Regal, Columbia, whiskey, Jennifer Benson. Menang apal ke? Si Ece langsung namanya apal. Menang apal ke? Cicing, ulah sok gegeran, aya buludu gegeran. Cicing. Tukang dua, tukang judi. Gawenan teh di Mosrona we, balak. Aya kene nu sok garapleh. Eureun, tereh pae sia nu gapleh mah. Sabab gawenan silih podaran modal sia. Tukang tilu, tukang judi. Matak tarangna teh botak we tarangna teh. Ieu mah dibotakan tagis umroh. Yo, ieu mah tarangna ngalegaan we da gawenan tapakan tarang. Seprae nu keluar 24 acuh. Dibalik aing masang opat 2 edan. Bukan tilu gawenan kegogorokan we siga Michael Jackson kabur ti Garut. Cocok dicocok lem diluapkeun dicocok deui samelana gawenan teh. Aduh, kabayangnya mun pae boga anak loba kitu ditanya jeung malaikat eta cenah aya ca anak mana eta cenah. Alhamdulillah malaikat anak boro-boro anak siapa nu bisa ngadoa. Gawena ge nganukur nyanyi wungkul. Teu ngaji gawena ge nyangan cukut ke bari nyanyi we. Tumarima kena takdir tiang widi yang kuring jeung anjeun teu dicalana. Ampun parah, kita geus dudukan we hayang dititah ku aing. Nyaho aing isyarat eta teh. Duk cai ngeutang pas sing inget ka abdi gitu. Cicing. Bila teuing soalna mah kaburu hujan. Ditahan heula hujan aku Allah. Itu diburu-bui we seutik-seutik. Jadi pasantrenkeun. Pak Jujun anaknya masantren, anak kuring 5. Hiji dokter, nu kadua dokter, nu hiji geus digontor. Ngan kuring ngarita paur ningali budak gawena ngalamun digontorna bahaya. Tarik aya jadi naon? Jadi dokter awas. Jadi dokter ayeuna, keur spesialis ayeuna. Nu kadua dokter, nu katilu digontor pasantren. Tah eta dongeng budak eta hayang seuri. Ngadaplok we tilu penting teu daek dahar teu daek minum teu salat teu mandi pokona mah digusur balik deui ka tempat eta ngadaplok demo hayang dilaporkeun ka kuring ngame dibalik ditarik gitu. Tapi ka bener si ustadna teu kuateun nelpon Pak Kiai putra Pak Kiai begini kumaha jawaban we sapaehna. Sebab saya tidak mau gagal lagi seperti kakaknya. Alhamdulillah enak terbaik. Enak kena S2 di UI. Hampir selesai S2-nya di UI. Mau langsung S3. Nuka 4 masantren di Salafiyah. Di Haur Kuning. Dedaekeun balik si bungsu teta. Unggal dijemput teta dia dibawa dijemput kan itu. Dititah balik supir teh. Gak usah dijemput katanya dede kalau mau pulang mah pulang sendiri. Mohon balik betaheun alhamdulillah kuring sujud syukur anak aing 2 geus aya kader keur mulikeun pasantren. Gawe di teleponan tara-tara baheula mah anu tilunya anu 2 dokter teh unggal waktu ku kuring di telepon. No sababna sabab sieun teu salat. Di mana? Mina lagi di mana? Begitu ada awewe nu kadua mah. Udah sholat belum? Pagawean nu waktu gitu. Nu katilu teu tara di telepon dari pasantren. Komo nu kaopat nu kalima mah tara di telepon sabab dijamin pasti sholat dan cicingna di pasantren.
tak kitu tak odah liling titi nih mas aing dengekeun buka beta mae saron sok mae sirah mae munang sok mae maneh mata kudu syukur pesantren anak teh kudu syukur kumaha carana syukurina sia asupkeun kuring di Johari boleh tetangga setempat masuk ke Johari asal kudu ngobong siga santri anu ti luar lamun mau ngobong teu bisa kainget atuh da mun kuring zaman ngobong baheula nikmat ngobong teh nikmat keur dilongok nikmat damun teu masantren mah teu ngarasa nikmatna dilongok teu ngarasa nikmatna ngantri namun zaman kuring mah baheula teu ngarasa nikmatna ngadahar liwat tutung ayeuna mah di DPU-keun pada ayeuna mah tapi ngantri teu ngarasa nikmatna beakeun dahareun eta teh aya tantanganana di pesantren moal karasa moal diajar mandiri budak anu teu masantren mah nu masantren mah ieu mandiri dia nyuci sendiri dia mandi sendiri dia makan sendiri ngantri dia juga bisa ngatur waktu kapan waktu tidur kapan waktu bangun wadah di simkuring 3:30 geus udang salat qobliyah subuh salat sunat subuh lain qobliyah dawuh ba'diyah mun dawuh ba'diyah ulah make qobliyah bahasana salat sunat subuh terus salat subuh geus kitu zikir terus naon isyraq geus isyraq isti'adzah terus istikharah salat isti'anah terus salat duha karek bubar kira-kira anak kecil teu masantren kitu moal jam 6 karek hudang molor keneh we da bapana geus sarua 6:30 karek hudang ya dengekeun lamun bae maghrib geus dongeng na salat ieu urang cokot maghrib meme maghrib 6:30 geus asup ka masjid salat qobliyah maghrib zikir geus salat maghrib zikir tuluy naon terus khataman geus khataman tuluy naon salat ba'diyah salat awabin salat taubat salat naon birrul walidain terus salat hifdzil iman coba geus kitu karek salat isya terus zikir salat lain salat syukri Lailatul Qadar terus khotaman karek bubar karek ngaji kitab ari di imam bakal kitu moal ngaji tapi kan ke jam 9:30 penting 9:30 eureun jam 10 ngapalkeun ke jam 10 ngapalkeun di kobong jam 10 sare udang 3:30 kitu rutinitasna kitu eta pasantren ngaranna ayeuna nu jadi nu ti santri nu tadina santri jadi ketua DPR MPR RI santri aya nu jadi anggota dewan aya nu jadi anggota MPR RI aya nu jadi bupati aya nu jadi gubernur lainnya sana gubernur Jawa Barat aya gubernur anu tadina santri jadi ulah sok menyebutkan santri teh kumitun ulah kasih eta si eta manaon bisa nage kuliah jeung unggul bekal naon kana ge taulah gitu ya dengekeun rek tanya ke urang Sukasono boga budak geulis kacida trojol aya jalma anu tumpak BMW hayangeun kana kece tapi barang datang ka imah teh ti mimiti datang jam 8 ngong adan lohor teu ka masjid ngong adan asar ngajedowe di imah nu kahiji teh trojol nu kadua tumpak ojek katingali moyang ojek nage sarua hayangeun kana kece eta mah nganyang ti jam 8 dur bedug lohor gancang wudu gancang salat lohor ngong asar beretek ka masjid salat di masjid becer rek milih nu mana rek milih anu tumpak ojek rek milih anu tumpak BMW
jawab sia nu bener sia ngawadul sia dosa sia rek neon rek milih nu tumpak BMW tapi teu salat lohor teu salat asar rek milih tumpak ojek Allah jika nu badung aing teu percaya ta ceuli cek sairung teu percaya aing malah pasti milih nu BMW pasti nage bahkan di beja-beja kata tangga calon minantu abdi mah tah nu sok BMW teh ya cek tatangana teh saha eta calon nu nanyakeun waduh sok sia jujur neangan jodoh neangan pan hartana cek Allah cek Rasul neangan agamana fadfar bisa tidin taribat jada ayeuna praktekna loba nu neangan hartana bener teh teh nyaho hartana teh meunang nginjam eta teh BMW na teh ngerakeun geus BMW nya nyaho sa RW BMW na meunang nginjil mending satrian ngajat mesin turun tina ojek tapi harga dirina di atas jelema nu naik BMW dengekeun di Sukasono aya ustad hiji aya sarjana 10 nu sok dihargaan ustad apa sarjana ustad sarjana lamun butuh aya tahlil nu dionang sarjana apa ustad lamun muludan ngariung apa budak lahir ekahan sarjana apa ustad nu teh jadi hargaan mana sarjana yang ustad mata pesantren kan atuh duka yo tinggali Jujun Junaidi santri tulen santri ngedepong jadi dada aing ngalogat pakai kalam anu meledak teh bau pakai busa teh baheula gening tah guru kuring pandang Syamsuddin guru kuring di SMP di Tandawiyah Ma'arif baheula tanya kuring eleh teh ku SMP Negeri Sukawening baheula teu teh eleh ayeuna kuring rasan mah Garut tadi bawa kuing di TV teh mana Ustad di Garut nu kana TV buat Jujun Junaidi yang sombong aing mah nepak dada saeutik eta kawakilan pan kawakilan teh kawakilan santri sanawiyah aliyah tara pernah masuk ke sekolah umum sabab nu diajarkan di aliyah an-najat pasti diajarkan di SMA tapi nu diajarkan di SMA cantang nu diajarkan di an-najat nu diajarkan di an-najat dibalik nu diajarkan di SMA pasti diajarkan di an-najat tapi teu kabeh nu ajarkan di an-najat diajarkan di SMA umum contoh kudu dicontohkeun we da urang Sukasono mah jelas lurah cing rek nanya PKN diajarkan di an-najat biologi diajarkan di an-najat di SMA diajarkan fisika di an-najat diajarkan di SMA diajarkan Quran hadis bahasa Arab di an-najat diajarkan di SMA diajarkan teu bukan loba nu henteu batak ngasupkeun sakola di SMP di Madrasah Aliyah An-Najat bahagia kudu namalin gengsi teh anak saya mah di SMA negeri atuh bangga cantang tuh anak sia teu berkaya ilmu barokahna di teanganna kaberkahanana namun cinta kana ilmu agama berkatina ilmu darajat diangkat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat kabeh atuh Allah kitu Allah disakedeun sawerang adus lamun maca Quran mun ayat Quran Allah sing kompak balikan deui yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat ma kunaka warumma
sabun. Apa dia Allah? Lunas gitu. Allah. Orang kabeh nu gagamkeun kitu Allah Allah. Allah bakal ngaluhurkeun derajat jama iman dengekeun tah. Iman diheulakeun. Allah bakal ngaluhurkeun derajat jama jeung jalma nu boga ilmu ku pirang-pirang derajat. Jadi dengekeun ulah mikir cicing di pasantren ke kahareupna nganukur boga kulhu jeung kuliah gagabah sia ngomong. Bisa jadi lulusan di pasantren jadi pengusaha besar. Perasaan saya teleh kan santri mobil perasaan teleh ku pejabat aing. Pasantren gede aing 5 hektar. Santri oba dosen ongko aing santri aing tulen jelema ngahargaan onangan ti mimiti dalam negeri ka luar negrina tapi kan ka Sydney Australia tapi ka Jepang tapi ka Eropa onangan teh lulusan pasantren lulusan ti mana eta teh ti kastrologi. Universitas kastrologi kastrol ngaliwat baheula aing dia baliwat tutung kadang-kadang liwat gigi inun cai atah maling cengek ti mace oom dahar teh jeung uyah cengek liwat sakitu we dahar teh tara nyeri beuteung sakitu nginum ci atah oge berkat pun ayeuna budak ayeuna nginum ci atah meureun teu mun taber mah kuring mah baheula minuman cai atah zaman baheula da ikhlas teh niat ngaji berkah we awak teh jag we awak teh tak kitu mata ke hidup santri hidup santri hidup santri santri well santri well santri well dua tah mudah-mudahan ah kayak bakal santren keun kabeh. Pesantren mah di mana we nu penting mah pesantren di dieu mah aya najat tong jauh-jauh nu deukeut we. Ulah ieu mah kanu jauh henteu kanu deukeut henteu. Najat teu dieusian kanu jauh embung. Ah da ieu mah pun anak nu ieu nu bungsu mah ih kamemet ibu ieu mah pajujur ih alim ibu mah. Disahkeun sareng si bungsu mah ih alim waduk sia. Diciuman didangna neng-neng ke di akhirat jadi musuh. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharuhum. Pamajikan maneh anak-anak maneh jadi musuh pikeun maneh hati-hati budak bisa jadi musuh keur kolot tong di akhirat di dunya ge loba budak jadi musuh keur kolot ayeuna budak maehan kolotna geus biasa berita na TV geus biasa. Auzubillahi min didoakeun putra sing saroleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Buka tilu ieu teh pangajian teh di Naraga STQ seleksi tilawatil Quran tingkat kecamatan. Aduh, mun inget ka dinya teh inget jaman Breto nostalgia aing teh petot-petot teh juara MTQ gitu. Oba saksina di Garut baheula juara kabupaten kieu teh. Baheula MTQ suarana ngajerit baheula mah tuh suarana zaman baheula ayeuna mah geus sesa setruk 2 kali eta suara teh sesa setruk 2 kali geus 2 kali struk teh 2016 2018 2 kali struk teh ayeuna mah tak teu narima onang di mah ka dieu we makanya bersyukurlah Mang Ali dan kawan-kawan karena aku datang sabaraha onang pajujun teu make sabaraha ka dieu mah Dekan usahajan henteu da itu ngahargakeun sorangan. Bisa rebut teh jujuna jangan mahal dimahalkeun ku maranehna, aing mah dimahalkeun alhamdulillah. Kebayang coba sapoe 10 3 4 panggung.
minimal sapoe 20 juta minimal, non sapanggung 20 juta minimal. Coba genaun deh cerita ngitung, nah ngitung namanya lu nggak aing dari dulu. Iya mah izin Allah izin Allah. Doa ti urang Sukasono mudah-mudahan kuring balik ti dieu cager atuh. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah jadi pun ingat karena STQ atau MTQ, aya MTQ, STQ, MTQ musabaqah tilawatil Quran. Ada STQ mah seleksi tilawatil Quran. Eta mah diseleksi ke MTQ gitu. Nah STQ urusan ieu urusan kacinta kana Quran. Dangukeun hadisna ieu. Hadisna ieu. Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamasalil udrujah. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamasalil udrujah. Perumpamaan mukmin anu sok maca Quran seperti buah utrujah. Kumaha cirina buah utrujah? Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Amis bari seungit. Tahun tanu amis bari seungit. Si mana lagi boleh duren. Nah duren. Buka dua. Wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalil tamroh la rihalaha wa ta'muha thayyibun. Jalma mukmin tapi tara daek maca Quran eta seperti buah tamroh, korma tamroh mah. Tepati seungit tapi amis. Eta nu kadua jalma mukmin tara daek maca Quran siga euceuk. Cuma kita ahli Quran cuma gerak orang colot. Qul huwallahu ahad. Mangli coba hebat orang di Qul a'udzu birabbin nas. Luar biasa. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Nah, jadi Allah siapa? Cerai ge beunang tah. Hadis nu kadua mukmin tara daek maca Quran maneh. WA mending ngau detik yang nit gancang dibuka Quran teu dibuka tak turutan uing lain sombong ieu mah mere contoh kuring ka maca HP tapi kuring boga Nakhtim coba download Nakhtim. Nah Nakhtim mah kieu begitu dibuka tuh ayat Quran tuh ayat Quran tinggal deketan pun bawa kadinya tak buktikan mereka dia di situ percaya di ayat Quran tak deketkeun tak kadita kasih ibu-ibu tak ayat Quran teh bukti tadarus kuring tak ayat Quran jadi memang mulu KWA maca heula ayat Quran ieu dibaca heula. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Karek di pareman dicokot karek buka WA. Buka WA. Aya WA tuh WA. Loba WA na. WA. You know you. Jar Bapak Jujun Junaidi. WA. Geus ah loba lah. Gitu tinggali WA. Tapi setiap buka WA mun di pareman ku kuring WA dibuka deui aya deui ayat tuluy tina ayat tu tadi. Jadi maca Quran, matak download Nakhtim, ngaranna Nakhtim. Dina Play Store coba download Nakhtim, taina nu dareget barudak sok Nakhtim. Jadi maneh tadarus Quran ulah kaasup ka jelema nu kadua jalma mukmin tara daek maca Quran siga buah korma gancangan nu katilu
Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalin raihana rihuha thayyibun wa ta'muha murun. Jama munafik daek maca Quran seperti buah raihana, seungit-seungit nama ngan pahit rasana. Naon tah? Seungit tapi pahit naon? Naon tah seungit tapi pahit apal teh? Batrawali make parfum. Saya setting atunya pertikunannya. Naon batrawali make seungit tapi biasaan ta eta teh si baki itu jama munafik sok maca Quran ta eta. Nu kaopat wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil hanzala la rihalaha wa ta'muha murrun. Jalma munafik tara daek baca Quran keur mah munafik tara daek baca Quran siga buah hanzalah kumaha cirina cek Nabi nya pahit nya meledak bau. Naon tah? Teh muni sosial teh muni aja geus ngasaan itu teh muni jaba bau jaba pahit cangkudu mah teu pahit pokona mah aya buah tapi pahit jaba bau eta teh ciri jelema munafik tara daek maca Quran. Urang mah kudu jadi jalma mukmin daek maca Quran. Peperiheun miluan STQ mah atuh sorana alus siga ajengan nu biasa nu ngaji mah kali ajengan nu Khairudin bisa siga ajengan nu Khairudin atuh alus sorana itu ieu mah macam-macam murotal atuh nu alus gitu tah nu fasih anu fasihat lah ieu mah jadi imam siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam teh nama pilihan alus wa alus aqra'uhum linnas. Syarat imam teh nu pang alusna bacaan Qur'anna, pang alusna, pang kolotna, kolot goreng baca Qur'anna di tukang. Budak gurang, budak ngora alus baca Qur'anna diharap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Geunaheun masing sesa setruk oge. Kabayang kersan setruk geunaheun mengen sering surat teh. Cacak-cacak sesa aya keneh gitu tah. Dialusan bacaan teh sing alus. Bae baca Quran kuliah jeung kulu ge teh jadi masalah. Dan jadi imam ieu teu kudu kena-kena apal Quran. Wah, baca Quran panjang. Tinggal imam aya kolot cangkeuleun. Sia teh ulah gagayaan. Wah, tepi ka aya ceger kapok ka masjid. Kumaha caritana kuningina kita salat subuh ka masjid imamna balaga. Manya Al-Baqarah dijadikan 2 rakaat. Ya Al-Baqarah gaya hayang disebut pangbisana maca Quran beleguk teh di tukang tah. Mamu mah aki-aki, aya naon ku aing dibejan lain eta sia teh. Da sia ge can tangtu ikhlas maca Quran panjang teh. Buating sia teh hayang kapuji tah maca Quran panjang teh. Hayang disebut ku jelema maneh tahfidz Quran. Aing mah paduli diserang oge sok aing mah. Can kemos ku aing. Karunya tumbung lain husu ngan ngalengut teh di tukang teh. Ngalengut ampir teu ngagubrag oge. Eta si jeger ge karunya tah. Isukna masih jeger rek salat nanya heula ka imam, "Mam, ka dieu sakedeung." Ai kamari bapak imam maca surat naon subuh kamari Al-Baqarah naon artina sapi bikang
Oh beli panjangnya ada ayeuna bade maca surat naon alfil non artinya gajah mau jadi sholat kabur nah sama jadi sholat al-baqarah wae cenah sapi panjang komo surat gajah kan yang jelema bodoh mah kitu teu bener resep teu mun anak ece miluan STQ bangga teu anak ece miluan peserta seleksi tilawatil Quran pesantren ke sida ngaji Al-Quran si Jujun baheula sagala digarap Quran digarap milu kalimbangan ngaji gitu si Jujun mah baheula pangwanianana di limbangan santri ji tanyakeun aya Kang Herman Gojali mantong ngajar mujawad teh baca Quran teh qiraat teh mujawad teh siapa yang mau nyoba ngacung aing mah nah aja ngacung teh teu bisa tapi lamun teu bisa kadengeun ku sorangan kadenge di pabatahan beda jeung kabeh brong 600 kabeh atuh nu teu bisa ge kabawa bisa we sia mah teu kitu sareng nyoba ngacung padahal teu bisa tapi hayang katingali palebah mana salahna supaya ku guru dibenerkeun kitu atuh itu pesantren baheula kalimbangan hayang ngaji dobit pesantren kamu alim muin gitu hayang nyaho dobit hayang nyaho alif lam teh sabaraha hiji da rupa-rupa alif lam teh da bahasa Arab mah beda jeung bahasa Sunda boro-boro ngarep robah huruf robah baris salah artina beda artina doroba geus neungeul subjek duriba diteungeul objek beda itu lain syakartum saja manu syukur lain sakartum saja manu mabok kita kada sing bener sing netes ustad ai maca Quran teh wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la zidannakum gitu ngomong teh ulah asa-asa lain sakartum la zidannakum la azi la in syakartum gitu tak kitu ai ngaji teh ngaji namanya al fitnah tu asyadu min al-qatl fitnah teh lebih kejam tibatan pembunuhan pataulah sok mitnah mana kain maling senal lebih kejam tibatan pembunuhan hanya mitnah maling senal lebih kejam tibatan pembunuhan datang ngaji padahal al fitnah tu dirinya mah kekafiran sabab ayah sahabat nanya ke Rasul ya Rasul ya teh bade perang Badar teh bulan puasa kumaha urang ngabunuh jelema keur puasa kumaha datang surat eta al fitnatu asyaddu minal qatl ayat eta datang kakafiran mah leuwih asyaddu minal qatl daripada pembunuhan bunuh we kafir mah teh naon kitu teh jadi lain fitnah paling senang eta teh meunang ngaji eta teh pamatak pasantrenkeun budak teh cina jadi santri memiluan STQ memang MTQ insyaallah muludan ongko STQ jaba pesantren ongko jadi santri lengkap kabeh insyaallah anak anjeun bakal jadi anak-anak anu saleh insyaallah mudah-mudahan sing salehah bapak-bapak sing soleh sing bisa nurunkeun anak-anak anu soleh-solehah geus lah teuing aya ngaji atuh mah sajam pun sabaraha menit pun eta tingali di dinya na teh naon di pareuman sajam 20 menit aduh lila teuing aing kumaha sajam 20 menit lila teuing aing da belum geus dirapet ieu tapi memeh eta coba sodako heula biasakeun ngaji teh sodako cicing sia urang sholawat sodako mimitian lah ti dieu mana kieu dalilna ye dalilna kieu manja abil hasanat cicing heula ningalila ka dieu manja abil hasanati falahu asyru amsalihah zaman nu ngadatangkeun hiji kahadean bakal diganti 10 kahadean hayang beunghar sodako hayang beunghar hayang panjang umur
Sodako cicing heula aing keur ngomong sia teh. 10 cokot hiji sabaraha? Lain, maka ayat nu tadi rumusna 18. Napa nyujud begitu? Panu hiji digantian 10. Jadi 10 cokot 2 28 atau aon pan 2 jadi digantian 10 jadi 20 sesa 8 jadi 20 tulikeun sia awas mun salah deui 10 cokot 3 30 atuh 28 pan cokot 3 30 tuh tulikeun 10 cokot 4 40 bener pinter pelurah. Jadi tadi mah can penting ngarti tulikeun ieu rumus Quran tadi manja bil hasanati falahu asyru amsalihha 10 cokot 5 50 10 cokot genep 10 cokot 7 tilu 10 cokot 8 2 10 cokot salapan hiji 10 cokot 10 100. Jadi makin loba ngaluarkeun sedekah makin loba gantina nu bakal dipikeun ku Allah matak nyokot duitan nu gede sia teh tong leutik ya aing mah ayana dina saku teu moal dompet diwikeun kabeh ku aing gede ya ya gede cokot sok kadinya sok bari selawat lain keur kuring keur pembangunan nu aya di masjid pesantren An-Najah sok nu gede tong nu leutik sia teh kerakeun tong 2000 era sia teh engko hayang beunghar sia mah tapi kopet jurig ah nu gede ayo selawat dan selawat ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah cici kabali canoa ya Nabi salam alaika ya Rasul
teruskan dan tak teruskan. Beri doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa ala Muhammad. Amin. Wa sallim wa ardallahu tabaraka wa ta'ala ala sahabati rasul ju'ain amin. Allahumma alla nufarriqu jamana hadza illa bi dzambin maghfur wa sa'in mashkur wa amalin shalihin mabrur wa tijaratan tabur wa khairana fi jami'il umur ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibat da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu kulli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sakitu mugia manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.